baheula aya hiji jelema ngaranna Bahlul. Bahlul teh wali Allah ngan bertingkah edan. Tinyangka manehanna wali sebab bertingkah na edan. Aya jelema anu bertingkah na kiai tapi edan beneran. Aya. Ya geus karasa kanyana beblonnya. Atuh tenang we lanan. Ya Allah. Aya wali bertingkah edan. Aya kiai edan beneran ya mah. Nah, ieu Bahlul lantaran bertingkah edan atuh tara aya nu mireung kanu edan ngaranna ge. Satu ketika manehanna dibere lapar. Teu aya dahareun, teu aya ilu lapar sapoe, 2 poe, 3 poe. Iblis datang. Cak iblis teh Bahlul. Aing nelezia kalaparan gitu. Tuh. Imah itu tuh. Imah itu megah, mewah. Di jerona aya tangkal buah. Keur buah. Bahkan lamun bisa asup ka imahna loba dahareun. Geus cak iblis teh asup ka jero. Cak Bahlul teh tuh kumaha asup aja pagarna ge luhur. Pagarna ge luhur. Naik tuh masalah, naik. Geus pokona mah. Eueuh di jalan kuari mah zamaneh mah dagang hese teu boga modal. Di imah eueuh dahareun. Eueuh deui iwal tita di jero imah eta meloba dahareun deuk buah ke ambalaya naik geura ge. Hayu. Ji cek Bahlul bener oge nya. Ih, cek Bahlul atuh pan eta meureun doraka. Tobat. Tobat ka Allah. Allah mah Ghafurur Rahim. Geus ulah sieun-sieun pokona mah naik paling dahar tobat. Percis kos orang etek blon tau orang etek. Etek rimpak bangsa kadar itu enggak sikat pokoknya Allah mah Ghafurur Rahim. Dibacakan ku Nurul Huda mah tadi Ghafurur Rahim. Sikat tobat gampang jeung Gusti mah. Oke cak Bahlul teh nya. Ya, oke lah. Naik Bahlul. Plek. Buah harum manis gede. Waduh, mantap cek kenanya. Naiknya nah. Bismillahirrahmanirrahim. Malingnya bismillah. Atuh tanyakeun ka urang eta ge. Maling ge bismillahnya nah. Etek batupan Islam dek maling dek mabok bismillah tarolol. Aduh. Nah akhirnya naik kabeneran buah naraga gepluk kan lu boga imah nar huda. Aduh cek Bahlul jatuh kunaon raga bener bae barang ditempok. Woi saya tanu ngala buah cicing bae ki Bahlul jelema teh saya di dulu ja sia turun sia awas amun teu turun sia Bahlul edan sia maling buah yes dilaporkan gue ke polisi. Bener bae dilaporkan ke polisi. Laporkan ke polisi, tewak ke polisi, akhirnya di sel di polsek
dibere dahar dibere nginum cek bahlul rahasia Allah aing keur lapar maling benang orang dahareun di polsek maha suci Allah Gusti alhamdulillah atuh dibere di polsek dahar minum cek bahlul kula sok ngarokok bos cak polisi ngarokok sia sembarangan saya aya be teu bisa gitu teu sempurna ceknya na sia bahlul atuh ngaranna ge nu edan dibere oge tapi ku polisi teh bontot-bontot ge dibere urut polisi setengah tah sia hayang-hayang teuing mah rokoknya bener segar Allah mah tebu budakeun aing lapar segana horenganan di dieu rezeki aing rokok terus barang datang ka isuk cek polisi balol dengan motif naon maneh maling buah lillahi ta'ala kaula lapar geus sabaraha mana lapar tilu sa saksina beuh ari carita saksi mah eueuh ngan kula wani sumpah wallahi kula maling teh lantaran ieu geus tilu poe tilu peuting teu kaasupan dahar lapar bohong sia kajian kumaha ge das naik ieu perbal maneh datang dilajut Polres cek balul karugi-rugi kan meureun polisi nahan teh hayang duit hayang kitu dibayar kula deuk mayar make naon rugi nahan kula mah rugi sebab naon saayana awak kula kan polisi malah mau nahan teh sebenarnya malah indek nahan jelema lain sakali dia lain sia seuri kos polisi sia maksudna mah lain eta lain terus paham lah kabehan kan nah guys jadi sapenting dia tuh sia nya ulah dilanjutkeun polisi ge mikiran heuh naon alaeun atuh ya ngadoa bahlul ya Allah ya Rabb minta dibukakeun hati polisi supaya eta polisi teh nemah bahwa kula maling teh ieu dengan latar belakang motifna lapar doa wali atuh eta si polisi teh ya si polisi ngimpi barang ngimpi kiamat barang ngimpi kiamat nyana dek dikanarakakeun prak ditulungan aku bahlul Pak mau kemana saya mau ke neraka emang kenapa pokoknya mah banyak lah permasalahannya udah nggak usah tahu dah kamu emang ini penyakitnya apa kok pas sampai ke neraka udahlah katanya saya minta tolong tenang cek bahlul kamu tidak akan masuk neraka insya Allah saya selamatkan asal saya selamatkan pak hudangnya ngimpina hudang ieu aing ka neraka dek disalamatkeun ku bahlul asal bahlul salametkeun langsung isukna bahlul sia keluar guys aman guys ya atuh teu bisa kitu cek bahlul ieu naon heula masalahna kok bisa jadi dikeluarkeun geus keluar ulah macem-macem cek bahlul ngimpinya kok sia nyaho sih wali mah kos kitu teh boro-boro naon kaimpian ge nyaho Masya Allah panari ieu mah boro-boro ka ngimpi kanyana ge teu nyaho ka awak sorangan teu nyaho Masya Allah ditanya anak sabaraha ngaji ke sabaranya anaknya
Sabar, pak anak tetangga ke bawah. Belum. Teu beres ya jelema. Ya Allah. Nah, keluar. Begitu keluar kaget anu buahna dipaling teh anu Bahlul geus kaluar deui. Dasar polisi cek asal kurang bae kus kieu banyak aing kudu disogok deui bae mah polisi baheula kuari mun kitu baheula teh mah jeung baheula teh mah di Irak jadi dia mah leuwih parah lah itu baheula di Irak ieu dongeng Irak Bahlul mah ulah baheula ziarah jeung Roji ka Bahlul kabehan aya makomna makom waliullah Bahlul. Dah begitu telila ieu pamajikan nu dipaling buahna teh mau Masya Allah kesimpulanna teu ka urusan be Bahlul teh urusan kasusnya akhirnya ngurusan maut pamajikan nu dipaling buah tahlil pas tahlil ka 40na Bahlul diondang nu edan atawa teu diondang datang sorangan teu garan nu edan akhirnya datang jangan para alimah para ulama di Irak tetap menghargai Bahlul sebab di kalangan masyarakat nyana diedan-edan tapi di kalangan ulama mah justru dihargai jeung diagungkeun seperti etalah Bahlul sebab aya tanda-tanda keistimewaan jelema kajen teuing bertingkah edan di deuleu panonna di deuleu gerakna aya tanda kajen teuing Haji Pendi ngaku kiai atuh aya tanda kan sakali tukang karung goni bae sanajan nyana kartu namana Kiai Haji Supendi AF ahli ruhani waliullah bey murigak bulu aing mah ya mendingan dirantek urang bener teh atuh aya tanda moal kacolongan jelema anu wali di lain-lain seri atuh sabodo cek aing urusan jeung Allah madak bertingkah teu kaharti jelema anu ngangsong-ngangsong diri ngiai-ngiai ari lain malain lain jelema bertampilna tampil prima dihebat-hebat segi zohirna ku ahli nama kanyahoan kataker kajen kukumaha ge kitulah Allah nyieun hamba nu cerdas setiap saat aya hamba anu dicerdaskeun ku Allah jang pengamanan dunia mungkin sekupna kabupaten atau provinsi setiap saat Allah selalu nyieun hambana seperti itu tapi dirahasiakeun ku Gusti Allah hamba eta masukna cicing disabodoan kesimpulanna nama Bahlul teh ilu tahlil akhirnya titah ngadoanya kaget masyarakat Bahlul nu edan titah ngadoa nun titah ngadoana kiai gede cek masyarakat kasalahan ka kajen kumaha ge manya nu edan titah ngadoa nu edan titah ngadoa Bahlul tetep langsung ngadoa ge lalagaan ngadoana lalagaan nu boga imah merengken bae goblok waing kamari dikapolsekeun kumaha cita ngadoa aing bingung geus si Bahlul atuh bisa kaluar bae deui isi sanu ngaluarkeun cek teh ieu padahal mah ieu teh can wayah kaluar kok geus bisa kaluar kieu
Masya Allah polisi cium tangan ka Bahlul anu ngimpi teh eta nu boga imah kaget polisi cium tangan heran aing mah Masya Allah ayeuna Bahlul ngadoa memeh ngadoa nyana ngomong cek Bahlul teh dulur-dulur aya hadis Kangjeng Nabi dibaca kunyana hadisna begitu dibaca hadisna karaget kabeh pase maca hadis ya Allah ya nyaritakeun hisab nyaritakeun mizan nyaritakeun siratal mustaqim nyaritakeun surga jeung neraka eta Bahlul capetang luar biasa Masya Allah kan akhirna cek Bahlul teh kieu mana nu boga imahna ka dieu tuh daekeun nu mantap daekeun manehna ieu urusana jeung polsek can beres sial cek eta teh saha duit ka dieu si jelema goblok tapi tetep ka dieu dia gede teh ente kan teu nyaho cek ngana pamajikan ieu maot rahasia naon teu nyaho kan cicing bae sia kunaon cicing bae atuh heueuh kitu nyana mah inget urusanna maling buah kan ulah sok nyaritakeun soal maling buah aing mah maling buah ge eta mah terdorong ku lapar jelema maling lantaran lapar bebeneran laparna dihampura ku Gusti Allah da asana urang dieu maraling kabeh asana ya tapi asal bener laparna lamun maling bener-bener lapar eueuh jualeun aju harta teu boga bener-bener lapar maling geus salah komo kanu sugih mah kanu sugih aju teu zakat anggap nyokot zakatna masalah lamun nu sugih da teu zakat eta Bahlul nyaritakeun ye geus soal maling buah cek nyana bila perlu diganti insyaallah diganti ngan kula moal disiksa ku Gusti Allah sebab boga dalil dihareupeun Allah dalilna lantaran lapar geus moal kudu disiksa kula bendek nanya bae pamajikan ente kuari geus sabaraha poe geus 40 sekian hayang neuleuh pamajikan teu ngaulang nyana hayang neuleuh pamajikan teu atuh hayang cek nyana beureum sia beureum beuntak barang beuntak pamajikanna kadeuleuh ya Allah eta dibukakeun ku Ki Bahlul tah beureum baju beuntak katempo pamajikanana ya Allah pamajikanana teh keur aya di sorga wah keur senang nyana kan kaget akhirnya kikieuhan bae teh ka pamajikanana ka dieu cenah ka dieu cak pamajikanana hai ka dieu cak nyana hai ka dieu bae ka dieu cak itu ka dieu cak ieu ka dieu kaget cenah tinggal jamaah bae kaget eta si edan jeung nu edan mah edan kabeh orang teu meunang ngahiji jeung nu edan toh nya urang ieu lamun ngahiji jeung Kiai Haji Hasan Basri pasti bisa ngadoa jeung Ki Uding pasti bisa ngadoa bangsa jeung ieu dah tadi kukula kita antafikulin pan ya ngaji sekal sapeker antafikulin embung ya isya hayu antafi ibu ai sok ayu kukul sok terjelan bae ya antafikulin bari antafikulin jamil merengket jana embung merengket jana tersinggung tebecus kita diteruskan kukula Masya Allah boh aing mah maca aing marhaba sok beneran giliran di tita mah teu daek teu becus eta lah jelema sok teh kos kitu nah
kaget kabeh jamaah teh lantaran kikieuan horenganan keur gugupai itu ka dieu ieu ka dieu akhirna jakena teh ngomong kieu bae hayang geura paeh jakena hayang geura paeh emang kunaon cek masyarakat dari hayang geura paeh hayang geura nuturkeun pamajikan jadi di surga atunya ada di surga ge isi macan pugu ente geura teh kula geus diawean kieu. Ya Allah ya Rabb luar biasa tah Bahlul mah bisa nempokeun ahli kubur apakah tempatnya di sorga apa tempat di neraka padahal bertingkah edan seperti etalah lumantak unggal kitab Bahlul di dongeng-dongeng sederet jeung para aulia Allah jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani deretan ceritana jeung Sa'duddin jeung deretan para kutub aulia